Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan ya orang mana ya nah? Cibatung. Asana kurang kompak ya laloyo. Padahal pinuh ya jangan. Ulang lagi salamnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan nasta'inu 'alal imtithali bi amwamirihi an-nawahihi talabal ridaihi wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ومن آياته Presiden baru ini ada.
Sadaqallahul azim. Geus rame tenang geus rame. Satacana sim kuring muka ketumbusan anu mangrupi sawer budaya Sunda. Langkung ti payun sim kuring neda jembar sihapunten pilih janggal basana. Garahetkeun kana manah para sadarek sadaya katana pikiran pantes. Nasim kuring sanes ahlina kasusastraan Sunda. Lemah sekedar maksakeun etang kaul medalikeun katineun ati kanu kagungan disalametkan katana pi anu disalametkeun. Salajengna sim kuring ngedalkeun ieu sawer sanes tujalaran adi bungtu malapun katana pi kawas luhur teu sanes monggo emutan sim kuring manawi aya bahan katampi esina tiasa kepeti kanggo anu kawitan ajruk kana kancah laki rabi. Mugi-mugi di antawisna tiasa didantenkeun bahan kanggo ngaluncik diri naluntik biru tina salebeting rumah tangga etang obor atana pi jalan pikeun mumpuh hirup salulungan sarere saigal sababat sapihaneun sareng para wargi sadayana. Mangga ayeuna urang sami-sami manjatkeun doa ka Gusti Nu Maha Suci mugi-mugi para bapa para kanca sadayana kenging taufik hidayah pikeun nyungsi diri ngaropong kapribadian kana jalan pigesaneun ngalametkeun diri dunia rawuh akhirat. Amin ya Allah ya rabbal anu kusim kuring dihormati keluarga Sohibul Ghalib Ma'usirul Hajah yaitu Bapak calon Haji Haryadi Ibunda calon hajah Iom. Orang doakan mugia ayahanda sareng ibunda senantiasa dipanjangkan umurna disehatkeun yuswana. Panjang umur yang sehat yuswa sarua bae. Mudah-mudahan dipasihan nikmat iman Islam, pasihan keberkahan di dunia akhirah. Dilimpahkan rezeki anu halal dan barokah. Keluargana sakinatan mawaddah warahmah. Katena saleh sinareng salihah. Mencapai cita-cita dihasilkan maksadna. Mugia senantiasa diberikan perlindungan di dunia akhirah. Acarana dilancarkan ku Allah di awal dugi kahir ke ayah hambatanana. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu kesimpulan dihormati kakanda tercinta dan kakanda tercinta yaitu Bapak calon Haji Asjawi Namun dan juga Ibunda calon Haji Ainah. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta kakak saya satu lagi ada Bapak Haji Maskur dan juga seluruh keluarga besar saya, Radinda saya, Sri Rahayu dan tadi juga ada yang mau nih yang nyawer Bapak calon Haji Asdi. Itu adik adek saya ya, adik abdi rai abdi ta. Mugia keluarga besar sadayana Pak Topik sadayananya, Pak RT ujungnya hadir alhamdulillah kameramen tercinta ya. Mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan rezeki dan halal barokah di pasien perlindungan di dunia akhirah, pasien keberkahan di dunia akhirah. Insyaallah mudah-mudahan ini keridhaan Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu kuring dihormati sadayana para tokoh masyarakat di anu hadirin dinten ieu tanapi para asatidzah sareng para putra-putri nu hadir anu ayeuna ieu waruna urang kali nu aranit ieu geus permelek ngantos sami sawer. Mudah-mudahan sadayana para wargi sadayana nu hadir dina dinten ieu dipanjangkeun umurna disehatkeun geus badanna insyaallah dipasieun kaberkahan di dunia wa akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bakal salam kurang panjatkeun puja sinareng puji kahadirat Allah Jalla Jalaluhu. Mugia sadayana berkat nikmat Allah dipasieun ku Allah. Tuhan rahmat sinareng magfirah. Ya punya insyaallah pasihan hidayah terbaik dipasihan insyaallah kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau sinareng salam mugia tetap dilimpahkeun ka junjungan urang Nabi Baul Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sadayana nu hadir dijantankeun umat Nabi Muhammad anu insyaallah bakal kenging syafaatul uzma di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dipun dihormati nyaeta kakanda seluruh keluarga putra putri Bapak Pak Ustad ya mangga dipokong di pangkertesa teterang namina sata. Pokoknya Pak Ustad masih ngorak belah. Benar. Alhamdulillahnya
berkat nikmat Allah orang sadayana riung mungpulung ya punya kata tukang sareng abdi kang langsingna ayeuna nici batungnya gimana ya ngaranna teh mugi orang sadayana dipasan ku Allah kesehatan amin amin ya Allah anu kusim kuring dihormati ponakan tercinta Ananda Fikri Firdausi dan juga Adinda Sagelis Eka sekarang era Eka kekasihnya Fikri ini mata setan biasa supaya ulang ngantuk mudah-mudahan kedua mempelai dijantankan keluarga nu sakinatan mawaddah warahmah pasien ku Allah titipan putra-putra anu saleh sinareng solihah tercapai cita-citana dihasilkan maksana dilancarkan segi usahana dipasang ku Allah rizki nu halalan barokah nu seueur berlimpah amin amin ya Allah ya Rabbal mugi-mugi dijantankan kedua nate putra-putri anu saleh berbakti ka indung bapana sunanya sanaos atos rumah tanggi aya pasangan ayeuna kadu suami sama istri kedua ieu duduk perserasa milik berdua pemilap ka indung bapanya teh nya enok gelis nya kedah berbakti ka indung bapa insyaallah saleh sareng saleh amin ya rabbal mugia kedua mempelai ka darat jadi salobak kacai jadi salowi sarodok saigol sabagot capianan amin ya Allah ya rabbal ye orang kepingkan anu disebat kidung bubuka tiga pungkung terlajat para wali seni Sunda sawer asli can seni Sunda bikin suluk gambaran silau kadiri hirup kajong jalan bawa diri singkali bisa tingkat make pikiran iya paling nada agung cukup lumur nada jembar pangan sami sabar ya bukan hilang payung mana oke nah payung kagak jangan kayak payung ya orang ajarkan karena sawah kangen kayak pilung-pilungnya sampai aur-aur oke kamu dapat aur-aur pada kayak payung hulanya ajarkan jangan sawah pengantin orang-orang sekali tadi pengantin sadarat jadi kalau salah kacai jadi salori sarana saya kalau sama sampai anuan selalu romantis amin ya Allah ya Rabbal ayeuna sawe pengantin jangan kangge istrinya ya selalu timut kemudian tempat caroge ka suami ya naik eka naik eka orang ngajakan karena sawe pengantin bismillah damaitan mugi Gusti nang tayungan es asap nuren dengan mugia keselamatan
roge kudu kumaulah yang tulisnya. Kudu sauntunan, hormat, taat insyaallah. Kenging surga Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mun janji anu jadi eta janji anu pasti kada diajali pikiran teu Gusti Gusti nu langkung heman bisa daya singiman nyana kapan kaislaman mugi maut mawa iman mugi maut mawa iman amin aya teh maut mawa iman sabar atuh sawer mah orang majeng terakhir bapaknya teh parantos mongkanku badewa wartos kaundangan marantos mugi sami padangan tos mugi sami padangan tos padangan tos dapatkan tanah mangannya karakong jangan sampai luna karakong jangan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa barik wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina min jamil ahwali wal afat wa taqina biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat.
Allahumma ij'alna malhuban fi qulubin nas wa qulubil mu'minin wa basyirna wa balighna wa yassirna amrana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna dha'ifun faqawina wa inna dha'ilun fa'izana wa inna faqirun fa'aghnina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Rabbi najina minal qawmil zalimin. Man ya'mal su'an yujza bih, man ya'mal su'an yujza bih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut wan najata minan nar wa afwa ila hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal. Alhamdulillah salat panganten kasokasan mugia motos kaul tos kalaksanakeun kaul azamanya. Mugia kedua kali sarandek saigal selalu dipasang ku Allah kaberkahan punten wa amin ya Allah ya rabbal. Nyuhun ka diapunten beli aya kelepatan manusia teu aya nu sampurna, kasampurnaan milik Allah jalla jalaluhu. Wabillahi taufiq.